Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia bala dongeng Kidagar Official di mana bae ayana wilujeng sonten wilujeng batepang dang udah sareng aki. Dina acara nu maneh nyanda dongeng pang beberah mana ti Kidagar Official YouTube. Alhamdulillah pamirsa sonten ieu aki tiasa nepangan deui pamirsa tiasa mancen tugas deui saparantosna aya kana 10 dintenna kitu langkungnya kata rajang radang tenggorokan akina jangan taya suantena pamirsanya teu tiasa ngadongengnya ngobrol ge kitu teh ngaleungit suantena ya doh. Ya rada-rada masih serak sakediknya tapi akina tos sono oge tos lami teuing teu ngadongengnya. Alhamdulillah ayeuna tos rada sakinten tos tiasa ngadongeng deui. Urang keur ieu deui dongengna pamirsanya, dongeng anu judulna Kasasar Lampah. Kumaha lampahan Yayat salajengna urang keur ieu kana bagian anu katilu. Ieu dongeng kadangan aki nyalira sanaos barijeng basajan mugi wae tiasa katampi kalian kabingahan tiasa janten panglipur kalbu pang beberah kana manah pangrepeh kana hate. Sasieun sabanjeureuna tiasa aya hikmah anu dicanak urang nya kanggo dienteungan urang sadaya dina hirup kumbuh di alam dunia. Urang keur ieu dongeng Kasasar Lampahna pamirsa nya mugi satacan aki madar dongeng kangge nu nembean manco mangga ulah asa-asanya di subscribe wae di toel pelebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana bantu subscribe, like, komen, ugi nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan dekirang sapapaosna. Dibaparinan kesehatan lahir sinareng batin ka Allah Ta'ala nya dilancarkeun nya rizkina ugi urusanana ugi ditebihkeun tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Para samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana. Brung Saprak ti harita kalakuan Yayat rubah 180 derajat. Yayat nu bager rajin tur nurut kakolot teh ayeuna mah jadi bangor. Baong kadua jeung tara ngadenge omongan indungna. Init sakola sakahayangna gawena ulin tungkrang tongkrong jeung preman pasar antri bari jeung mabok-mabokan. Init isuk balikna subuh kadang kala remen tara balik ka imahna. Bitonah mah geus beak dengkak. Mamatahan Yayat teh kitu deui ningrum nu jadi bebenena. Mun digeleneng Yayat ukur ngabetem tapi papatahna teu aya anu digugu. Kitu we kawas asup kana ceuli katuhu kaluar ti ceuli belah kenca. Sanajan Yayat tetep lulus tina ujian akhirna tapi nilaina atawa peunteuna teh pas-pasan pisan. Kabeh guruna ge teu nyangka yen si bintang kelas teh ukur lulus urutan pandeuri. Yayat ngaharuk alu bari nyekelan ijazahna aya rasa kaduhung dina hatena. Duh, aing jadi kieu ye teh. Cuma hasil diajar 3 tahun teh hari pandeurina kieu mah. Yayat ngabatin dina jero hatena. Yat, ieu teh poe kalulusan deui. Ulah dipake sedih lah, tapi kudu dirayakeun. Hayu milu Yat. Ceuk sumpena anu datang ti tukang bareng jeung Ridho Katut Dani. Reka mana kitu? Tanya Yayat.
Biasa tuh urang ngeplay bari indah hoy. Kuring mah teu boga duit den. Kawasan sok keluar duit wae atuh yat. Nu penting mah milu urusan duit bagian kuring. Dina hatena mah Yayat teh asa-asa, ham-ham bimbang antara rek ngilu jeung moal ngilu. Tapi dorongan setan leuwih kuat dina hatena, jaba awakna teh nagih sabab geus nyandu ka nu kararitu. Atuh antuk nama Yayat nangtung tuluy nuturkeun nu tiluan asup kana mobilna Raden Irfan Sumpena. Sedan Akor warna biru metalik teh ngadius ngambah jalan Ciroyom. Mengpang lurus maksud nama rek ka daerah stasiun. Sasan stasiun kareta leok ka katuhu asup kana gang anu rada rubak. Di hareup gang ngajeblak plang anu tulisanana Gang Saritem. Reg sedan eureun di palataran hiji imah anu wangunana kawas penginapan atawa motel. Jrut sarerea turun. Di hareup imah geus dibagiakeun ku saurang awewe tengah tubuh. Tapi nadang danana menor bari nyekel padudan dina bahan gading gajah. Aduh si Kasep kamana wae atuh den ieu. Manih sono teu panggih rada lila. Aya wae mih ngan rada sibuk ieu teh ku ujian akhir sakola. Aya barang anyar teu mih? Aya tuh aya 5 urang masih pres. Karak datang di kampung sep tapi hargana rada bedanya. Masalah harga mah beres mih, nu penting barangna mantep. Sok atuh calik den ke urang calukan heula barudakna nya. Si Mami nyeseup padudana serbung haseup keluar dina liang irungna kawas kareta api. Tuluy manehna mangaleos ka jero imah. Teu kurunyung si Mami balik deui ngiringkeun 5an budak awewe anu masih barudak keneh paling kolot ge umurna kana 18 tahunan. Sakabehna didangdan menor bari make papakean marini. Sok we atunya bilih bari nu mana mah den cek Mami bari suraseuri. Kuring mah nu ieu we jeung nu itu. Jawab Sumpena bari nunjuk ka dua wanoja anu panggeulisna. Awing mah nu ieu we yo sigana remna pakem ieu mah ceuk Rido bari ngenyang awewe nu awakna baheno. Tah kuring mah si baju beureum. Mesinna mesin puso sigana ieu mah. Dani teh eleh geleng newak pigelang awewe nu jangkung badag. Ari Yayat ka bagian sesana budak awewe nu penek leutik. Bos rek nginum naon bos? Tanya Dani ka Sumpena. Kewelah nginum mah panderi. Jauh Sumpena bari jung nangtung tuluy ngaleng dua awewe pilihanana muru ka hiji kamar. Nu tiluan silih reret bari jung deui maranehna ge narangtung tuluy sarua narungtun awewe pilihana muru ka kamar sewang-sewangan. Lila kadenge suara ranjang nu ting rareket siga nu lomba ngeundeuk-ngeundeuk risbang. Satahun saprak palulusan sakola Yayat mah masih nganggur can boga pagawean. Lain kusabab teu usaha neangan pagawean atawa teu ngalamar pagawea. Tapi can wae aya milikna. Yayat geus burber kalitu ka dieu ngalamar pagawean tapi lolobana ditolak sabab nilai jasana nu minim pisan. Aya ge nu daek narima tapi kudu nyogok ku duit anu jumlahna lain saeutik.
Ningrum geus mutuskeun Yayat sabab kalakuan Yayat anu teuing heuy teu daek rubah katambahan ku kolotna Ningrum anu beukit teu panuju nempo anakna bobogohan jeung Yayat anu pangangguran. Ningrum akhirna mah kawin ka sumpena. Ningrum mah teu pati daek ka sumpena teh sanajan kasep jeung beunghar tapi sumpena teh geus kacap lalaki playboy. Tukang gonta-ganti awewe teh sirikna unggal poe tapi kolot Ningrum maksa. Sabab kabongbroy ku harta kolotna sumpena nu sakitu lobana. Nyantuk nama Ningrum daek dikawinkeun ka sumpena, hajatna kawinan Ningrum rame ka cida. Kabeh babaturan urut SMA dionang, Yayat ge maksakeun hadir harita teh sanajan nahan hate anu peurih alabatan digerihan ku hinis. Tapi manehna tetep datang beri ngado ka panganten. Saprak kawinan Ningrum ka sumpena. Yayat tambah ulang jentul. Pagaweana nganukur ngumpi di kamar keluar sote lamun hayang kacai bae. Kalakuan Yayat kitu teh mata kariwang pikeun Bitonah nu jadi indungna. Hiji waktu Bitonah minta saran ka Pak Ustad datang sangkan bisa ngubaran Yayat. Tah kitu Yayat teh Pak Ustad kumaha atuh cara ngubaranana nya. Cek Bitonah sanggeus rengse madar lalakon anakna. Ah, babarilah kudu dikawinkeun ieu mah Bi. Nya susugana atuh bisa kawas biasa deui ari geus kawin mah. Walon Ustad datang mere bolongan. Nya ari bibi mah satuju wae kana saran Pak Ustad, tapi nya kudu kasaha atuh. Awe mana anu kira-kira nadaekeun ka si Yayat? Coba urang jang jaruhkeun atuh ka Nyi Anahnya. Jawab Ustad Tatang bangun daria. Nyi Anah anu dagang getuk nguriling sanes. Atuh eta mah rangda Pak Ustad. Nya Nyi Anah tukang getuk nya sanajan rangda. Najan randa ge tapi kan can boga budak bari jalmana rajin nyiar duit. Rajin dagang, tembal Pak Ustad deui. Bitonah ngahulang sakedeung tuluy pok nyarita deui. Nya atuh, ibi mah satuju nu penting mah si Yayat cager deui. Bitonah akhirna mah nya luyuan kana pamanggihna Ustad Tatang. Akhirna Yayat teh ngadahup ka Nyi Anah resmi jadi salaki jeung pamajikan, kawina ukur ngariung saya aya basajan pisan. Ukur ngondang datangga anu dareukeut pikeun jadi saksina. Bener omongan Pak Ustad teh, sanggeus kawin mah Yayat teh kawas biasa deui. Ayeuna mah rajin barang gawe deui sanajan gawena ukur sakapanggihna. Yayat keur ngalakonan pagawean jadi tukang jeruk anu nawarkeun daganganana ka unggal panumpang beus nu liwat ka alun-alun Cimahi. Jerukna modal nyokot heula ka bandar bungbuahan nu aya di pasar antri. Kawas biasana Yayat keur ngadaguan beus anu ngaliwat. Reg hareupeunana aya mobil Suzuki Carry warna hejo eureun. Kelelek kaca hareup diturunkeun, lol aya sila nu nolol. Yat, kenaon di dieu? Si lalaki teh si Horeng Madani batur sakolana Yayat. Gening maneh Dan? Hebat euy. Geus boga mobil ayeuna mah. Yayat nyamperkeun ka hareup mobil. Naon keur dagang jeruk, Yat? Cek Dani bari melong kana keranjang atawa koronyo jeruk anu ditangkep ku Yayat. Nya Dan, borong atuh yeuh. Lain amis teu jerukna.
Amis atuh da jeruk Garut ieu mah. 3 kilo Yayat. Yayat gancang ngaladangan timbanganna make timbangan gantung anu leutik anu bisa disakuan. Kuring mau bisa lilayat keur aya perlu. Tah ieu kartu ngaran kuringnya. Song Dani teh ngasongkeun duit jeung kartu nama manehna. Nya dan tong poho atuh ka kuringnya. Tembal Yayat bari nampanan duit jeung kartu nama. Dan Dani nyetarter mobilna saterusna mobil ngadius ke arah kota Bandung. Yayat diuk di emper toko sisi jalan. Manehna ngilikan kartu nama nu diasongkeun ku Dani. Didinya aya tulisan Dani Ramdhani, Direktur Percetakan CP Jayabadi. Lengkap jeung alamat kantorna, bari aya nomor teleponna sagala. Hebat euy si Dani. Padahal keur sakolana belet pisan. Tapi ayeuna jadi direktur percetakan. Boga sorangan deui. Hari aing anu pinter bet goreng miliknya. Yayat ngagerentos dina jero hatena tekadna buleud hayang cara batur bisa boga mobil jeung usaha sorangan. Yayat ngaharuk di emper toko bari ngalahun tolombong jeruk. Pipikirana rusras kana kajadian anu geus kaliwat. Aya rasa kaduhung sagede gunung basa manehna ngagugu nafsu nurutkeun ajakan setan anu antukna tigebrus kana jurang kahinaan. Aing teh moal tepi ka kieu lamun harita narima duit tining rumah. Meureun jasa aing teh pangalusna. Bari babari dipake nyiar gawena di pabrik atau perusahaan sajena. Nah iraha tu aing kawas baturnya hirup seneng bagja bari teu capek gawe. Yayat nguniang hudang lalaunan manehna rek balik ka imah tapi samemeh balik rek setor duit jeruk heula ka dununganana nu ayana di pasar antri. Yayat lempang ngalenghoy mapai trotoar jalan Ganawijaya srog ka hareupeun hiji toko anu tutup. Didinya loba jalma mani pagi mung. Yayat penasaran manehna noel ka hiji lalaki anu cingogopang tukangna. Lainna ya naon ieu teh mah ngariung tukang naon ieu teh mani rame? Tanya Yayat pinuh ku rasa kapanasaran. Tukang info nomor jang akan isukan teh poe Minggu tah ayeuna mah rasang nomorna teh. Walon si lalaki bari ngalieu ka Yayat. Nomor naon nya mang? Teu ngarti kuring mah. Yayat teu pati ngartieun. Ning nomor buntut jang nomor pasangan STSB. Jawab si lalaki deui. Kari STSB teh naon mang? Yayat terus nalek tek penasaran. STSB teh singkatan dina sumbangan dermawan sosial berhadiah, kasarna mah lotre jang lah. Urang pasang nomor bebas rek sabaraha nomor ge meunang ngan ulah leuwih ti 12 nomor mun cocok jeung nomor nu rek diunding ke beuting nya meunang hadiah duit. Ceuk si lalaki deui. Oh, hutan kitu hadiahna sabaraha eta mang? Yayat beuki penasaran. Mun urang masang 1000 perak anu 12 nomor tuluy tembus sarua jeung kocokan meunangna teh 1 miliar jang. Mun masang buntutna anu 4 nomor menangna 20 juta. Tamun masangna buntutna anu 3 nomor hadiahna 2 juta. Tamun masang buntutna hungkul anu 2 nomor panderi eta mah menangna 800.000 rupiah. Hari masang mah teu dipatok rek 1.000, rek 2.000, rek sabaraha bae meunang. Hadiahna mah nyakalikeun we mun urang masang buntut 2 nomor misalna masangna 5.000 perak, menangna teh nya 5 dikali 800.000. Jadi meureun bakal nampa hadiahna teh 4 juta. Si lalaki teh nerangkeun panjang lebar. Yayat ngahulang manehna kabita ngadengi hadiah anu mang juta-juta kitu mah sabab nyakelan duit 200.000 ge can pernah. Aing bisa kawas si Dani lamun kaya kieu mah. Rek nyobaan ah. Yayat ngagerentos dina batina. Mangari masangna di dieu STSP teh Yayat tumanya deui ka si lalaki. Lain atuh jang ieu mah tukang info hungkul, info nomor anu bakal kaluar ke peuting. Masangna mah aya agen resmina di dieu mah tuh. Di kiosna si Babah Butong teh atuh. Cek si lalaki bari nunjuk ka hiji kios anu sarua deui rame ku jalma nu rek masang nomor.
Oh gitunya, ari eta infona teh kudu meuli henteu Mang. Ayeuna mah gog Yayat ge milu cingogo sisieun si lalaki. Teu info mah gratis tuh. Dina gambar-gambar kari milihan. Urang mah kari ngabulak-balik we atawa di mistik supaya nomor anu rek kaluarna kararat kabeh. Lamun teu bisa ngodena kari meuli info jitu. Tuh anu geus diaramplopan hargana murah ukur 2000 perak. Cek si lalaki bari ku siwa ngaluarkeun kertas jeung pulpen tina saku bajuna tuluy kotret-kotret ngarumus info anu sakirana jitu ceuk manehna. Yayat merhatikeun maneh saragap kana tulisan si lalaki tuluy pok deui nyarita. Teu ngarti uing mah ngarumus nomor teh Mang, hayang bisa kumaha carana nya? Gampang, hayang diajar mah ulin we ka imah Amang. Tema si lalaki bari terus kutrat-kotret. Oh. Nuhun atuh Mang, nepangkeun abdi Yayat, bumi mah di kebon cau, cek Yayat bari nyolongrong ngajak sasalaman. Ya Jang, Amang mah sebat we lah. Mang Ukun, bumi mah di kebon kalapa. Dina gang anu rek ka lapang Sriwijaya, tanya we di dinya Mang Ukun gitu mah birek deui pokona mah. Tema si lalaki bari gap nampanan dampaleungeun Yayat. Yayat geus sajamna nagog di tukang info nomor tapi manehna masih jan bisa ari kudu ngarumus nomor mah. Ukur ulak-ilik we nempuan batur anu keur ngararumus. Tukang info terus cocorowokan kawas tukang obat supaya nu ngalaliwat kabengbat. Eureun bikeun meuli amplop info jituna. Ulah bingung, ulah bimbang, info jitu geus nyampa kari di maharan 2000 perak bae. Isukan ge kagantian ku hasil anu mejekil. Ayo. Moal rugi, ayo. Info jitu, info di Gunung Bohong, info di Gunung Halu, info di Mbah Jamrong, info di Nyi Gedeng. Sok gerak. Ayo 2000 perak dah. Ulah lebar ku duit seudik. Ari hayang mujekil isukan mah. Sok sade. Kusabab inget kudu setor duit jeruk pok Yayat ngomong ke tukang info nomor. Kang meuli hiji amplop info jituna tah. Anu mana Jang? Jawab tukang info nomor. Timbah Jamrong we atuh, sugan we jitu. Temal Yayat bari ngasongkeun duit 2 lembar 1000 rupiah. Amplop geus disakuan, Yayat tuluy ngagedig muru ka kiosna si Babah Butong. Tapi kanu dituju pok Yayat ngomong. Koh, saya rek meuli nomor SDSB. Nomornya sabaraha Jang? Walon singko ngomongna rada cade. Yayat ngusiwal nyokot amplop tina sakuna tuluy dibuka breh aya gambar aki-aki panjang janggotna keur nembongkeun dampaleungeunna. Dina dampaleungeunna aya angka ngajajar 4 nomor angkana teh 3578. Tah ieu angkana koh ceuk Yayat bari nembongkeun kertas anu aya dina jero amplop. Oke, nomornya hayang anu sabaraha wae jeung masangna rek sabaraha heun. Tanya si Babah deui bari nempo kana angka dina kertas. Anu 4 angka, 3 angka jeung buntutna anu Babah nulis di nomor pasangan. Babah Butong nulis nomor pasangannya Yayat dina kupon SDSB song 3 lembar kupon dia songkeun ka Yayat. Gap ku Yayat ditampanan bari creng mayar kuponna. Geus kitu mah Yayat kegancangan lempang muru ka pasar antri. Pikeun nyetorkeun duit daganganana. Balik ke imah rada burit Yayat teh sabab di pasarna terus ngobrol jeung Mang Doleh, bos jerukna, masalah nomor SDSB nyambung pisan. Sabab Mang Doleh ge kaedanan kena SDSB teh.
Waktu tahun-tahun hari tama memang loba jalma nu kaedanan kena pasang nomor SDSB. Di mah kasampangnya anah geus bangkanu baeud, bibirna camotrot, monyong, manyun gawas tutut. Keheul meureun salakina anu wanci magrib karak datang. Biasana mah yaya teh paling burit ge balik teh jam 2 atau jam 3 sore. Kamana heula tuh nu kasep teh nganjang heula nya ka warung kopi Lenot Nasi Tarini nya. Teu nyai akang mah lila teh ngobrol heula jeung Mang Doleh. Tembal yayat bari ngasongkeun duit 8.000 rupiah ka nyana. Nah, setor dengan sakieu. Kan biasana ge paling saeutik 15.000. Nah, ieu mah ukur 8.000 perak. Jadi bener dipake mahu gisi tari ini heuh. Da rumasa kuring mah kawin ka akang teh geus rangda. Teu parawan teu gadis. Geus teu ngeunah meureungnya ai barang bekas mah dasar. Ari teu suka mah ieu atuh. Nah dikawin sagala kuring teh. Ya anak ngacaprak ka mamana. Niana teh jalmana mah getolan, hampang birit, gesit kana barang gawe, malah daek dagang getuk nguriling sagala pikeun mantuan salaki. Ngan hanjakal boga sifat gampang timuruan jeung goreng bibir ka salaki teu kaopan. Teu kaop aya masalah leutik sok digegedekeun. Gandenganna, baku maneh mah ari salaki datang sok ngajak pasea teh. Kami mah teu bogoh kaneng tarini teh. Masalah duit kurang mah sabab ku akang dibelikeun kupon SDSP tah ieu kupona. Isukan ge kagantian, bakal menang duit. Kop kumaneh isuk pake meuli baju sawareh. Tembal yayat bari nemongkeun kupon SDSB-na. Nyana jempe manehna rada bunga hari rek dibelikeun baju mah leos ka dapur. Maksudna mah rek nyeplok enog pikeun dahar salakina. Pitonah mah ukur gogodag geus giungeun nempo paripolah minantuna teh. Wanci tengah peuting geus kaliwat. Yayat ngadepong di jero kamarna nyang hareupan radio butut warisan ti bapana. Manehna manco dina stasiun radio RRI anu nyiarkeun langsung pangocokan atawa pangundian nomor SDSB. Geus 8 nomor anu kaluar teh kari 4 nomor anu pandeuri anu masih dikocok. Yayat beuki manco hareupeun radio bari muterkeun volume radiona sangkan leuwih gede. Ya saudara-saudara semua, dimanapun Anda berada, nomor berikutnya yaitu nomor ke-9 adalah angka klotrak. Bola-bola pangocokan diputer. Angka 3, MC di studio radio ngabewarakeun nomor ka-8 atawa ka-4 ti tukang teh angka 3. Yayat teh sirikna luncat. Sabab nomorna pas jeung nu kaluar. Kadak hiji nu cocok. Hayo sia keluar deh sia. Yayat gergetan. Dan yang berikutnya adalah nomor 6. Haduh, beda ipis pisan aing masang 5 keluar genep kayak kieu mah nu 4 jeung 3 angkana tuh ka laut. Yayat nyoehkeun 2 lamar kupon anu 4 jeung 3 nomor sabab geus pasti moal meunangna. Nomor berikutnya adalah nomor ke-11 atau nomor kedua dari belakang. Yang keluar adalah nomor 7. Yayat sorak bari keprok. Sabab nomorna cocok jeung nu kaluar. Kadi nu panungtungan. Hayo sia, keluar sia. Salapan, geda bijil salapan. Jat kawas nu teu hideng. Geler. Ciling-cing cate puguh pola. MC di studio kadenge biantara deui. Nah, sekarang angka yang kita tunggu-tunggu. Angka ke-12 atau angka yang terakhir keluar malam ini. Angka yang terakhir keluar adalah angka dina kayan kitu. Ketrok-ketrok jendela kamar Yayat anu ketrokan. Yayat gancang mukakeun jendela. Nu di luar keketrok teh si orang mah saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuna nyeklan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Yeh Jang Yayat. Gening masih nyaring. Alhamdulillah ya ibi ya. Nyeepkeun aug tah aya 3 pincuk deui.
Keriayat Kenyi Anah jeung si emas sok gerak kalinya. Tah ieu tah kukurau aya 2 pincuk deui sok sakalian borong ieu. Pohara pamirsa. Kabujang dongkap Bisarwiti nya. Dongkap na Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Yayat dilalakon ka Sosial Lampah bagian katilu. Sakurang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampeureun urang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampeureun wangtuna dihanjuang siang geus sanaleun urang sampeun deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana parantos satya manco satya ngadawukeun ugi ngarojong kana bedaran-bedaran aki. Alhamdulillah kita asa menar deui nya berkat pidung ati sadayana. Parantosna kata rajang radang tenggorokan pamirsanya aduh ya kayak we bari nyeri dina ti corona daya suantenan. Ayeuna alhamdulillah tiasa ngeureuy deui ngadongeng nya. Mugi-mugi atuh lancar saterasna. Pamirsa banginten sakitu heula anu kapihatur akhirna amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.